Cidingu. Desa Ciharasas. Nah kawan, ayeuna abi nuju aya di daerah Ciharasas kawannya. Bade ngadamel video di payun tuh anu belok ke daerah Ciningul kawannya, kampung Ciningul. Ayo kawannya orang lajengkeun di dieu. Bismillah. Nah jadi dia kawannya di payun. Tapi enak nuju aya di jalan Ciratanya kawan. Teraskeun anu kamari anu bade di Blok Manggung. Ayeuna abi bade belok kiri di dieu kawannya. Pamit lepat mah teh anu ka daerah Ciningul. Nah ka dieu kawannya. Kampung Ciningul nya. Abi ge datos suami teh ka dieu, kapungkur kantos ka dieu kawannya. Urang cobian ayeuna sapertos kumaha jalanna. Apa tos aya perubahan gitu. Apa masih sami kos kapungkur gitu kawan. Jadi kawannya. Ieu daerah aya pasawahan tuh kawan. Tuh awasin awal-awal. Ini orang lajeng we ka itu kawannya. Orang lajeng we. Jalan nama masih nu kapungkur ya mah acan aya jalan anu baru. Kapungkur ge api jalan atas masih ieu kawannya. Selama 2 tahun yang lalu sekitaran 2 tahun ke dia ngalangkung ka dia cobi aya nanya orang tinggal jalannya kudunan gitu kudunan ya kawan perjalanan ka dieu ge masih sami jalan kapungkur. Itu Masjid Ciningul kawannya, Masjid Ageng Ciningul. Nama orang ka dieu we urang mah. Teraskeun jalan ieu we. Jadi seorang polisi tidur berarti dia jalan saya ke dia mana kayak perubahan ya jalan dia ta kapungkur mah tapi pas ke dia tak cantik tuh terus dia jalan saya perubahan ya nama saya dia kebun caut tuh kawan. Biasanya di dia mahnya kebun cautnya di ala dauna kawan. Sanes buahna di dia mah. Diperyogikan daun ini mah. Aya banarna kawannya. Jadi yang oh iya kebun jati. Jati dia. Dirasa ya jangan peduka ka dieu oh dugi ka dieu tah ieu nu kapungkur mah pas abi kantos ka dieu kapungkur mah jalan dia tah dan masih gugurudugan gitu.
geruduk-geruduk kawannya. Tadi ya kan jalan ke bawah. Masih sama seperti yang dulu. Rantainya sebel pisan kata dia. Kawan tuh masih hangar pos baheula. Tuh kawannya dacan aya perubahan jalan sama hangar, tapi bangunan imah mah aya seueur anu bangunannya. Kami jalan mah masih kene rubah heula ieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun saya. Si guru juga pondok pados terang lagi masih kawannya perkampungan daerah Ciharasas. Nah, soalnya nu kaditu mah buntu kawan tuh, tapi tos terangnya nu kaditu mah buntu. Nah, balik ka dieu we teh belok ka dieu. Jadi ya mah nyambung jalan ieu mah nya, tapi ya mah rada sae itu lumayan tadi itu. Hidup ka kaditu mah teh awan ada di tanyakan. Aduh, udah butuh tuh. Masih terparah deh sih, ya mah. Kucing kan. Di kamera ge upload-uploadan kawan perjalanan di sana lagi. Oh iya, SD jalan ya di Gunung Letik. Gunung Letik Ciharasas. Tikungan. Nah, jadi tembus nanti ke jalan ya kawannya. Nah, pemika itu mah ke Cirata kawan. Pemika itu mah ke Ciharasas. Jang ya kampung naon namanya Jang?
Cininggul. Oh, Cidinggul. Carasas. Desa Ciharasas. Cininggul desa Ciharasas. Abi mah bade ka Cipeun deui. Dia tuh Ada ada mah itu terus, Mang. Oh, konvoy mang, konvoy. mohon. Ya, Ada mah mantap. itu terus. Kita belok kiri, Mang. Siap. Awal aku. Kawan jadi Nah. bade ka ditu nya kawan. Aja. Ayo kawan. Tadi tuh apa rokok? Mohon jangnya. Belok kiri, A. Mohon.